Kemana Incu teh? Warung mulai hitungan lah ditinggalkan. Aduh, bisa diberi warung kira dulu. Kedua di Pulau Sarah kakak diantepkan kieu. Tungtuna abah deui, abah deui. Jika si abah teh asaku mun gaya-gaya teu nya asaku beda sehari. Terus di mana, Bah? Mun asaku gaya eta si abah, aduh, pangling, Bah. Geus ulin ti imah Pak Bupati. Oh, asaku teu percaya. Emang wau abah jeung bupati? Oh, di mana? Ih, ari alo. Panan Pak Bupati teh dulur abah. Ah, bener abah. Asaku teu percaya abdi mah. Ari abah teh jeung bupati pernah naon gitu. Ieu panca kaki nama. Kucing abah teh pan anak kucing Pak Bupati. Bener pan, abah teh jadina dulur Pak Bupati keneh. Ari si abah suka teh bener. Nah, bagi kalau teh bagi angot gitu nanti. Cianjur dengan hawanya nan sejuk serta nyaman, keindahan alamnya nan menarik perhatian, Sindang, Layak dan Cipanas tempat untuk tamasya. Berduyun-duyun dikunjung di segala bangsa, para pelukis dan ahli seni ternama turut memperindah dengan perasaan bangga Cianjur dengan padinya yang istimewa, terkenal di seluruh pulau Jawa. Tutur dan bahasa segenap penduduknya senantiasa ramah dan halus. Didengarnya gunung gede dan Pangrango tampak di situ. Tunggul Cianjur sedari dahulu. Ya, tulungan biar sih. Tulungan. Minta tulung kumaha ieu teh segala rupa ge kudu jelas. Pokona mah tulungan biar sih pinjemkeun duit. Oh, rek nginjem duit biar sih teh gampang saya pamah. Sabaraha butuhna? Kepiran minjem lagi bang 30 juta. Hah? 30 juta? Gede-gede teuing. Jang naon kerah? Jang modal jadi artis. Hah? Teu salah. Kieu we mah. Asal biar sih nyerahkeun sertifikat imah jeung jaminan sanggup mayar bungana tiap bulana ka bapak. Dibere injem masing 30 juta oge. Kumaha sanggup? Sertifikat imah pan geus digadekeun. Oh, aya nu mah, aya kene. Sertifikat sawah. Lah ya aya. Oh, jadi biar sih sanggup. Oh, siap. Aya lah sertifikat sawah. Engke we ditebus nama jadi artis.
Naon jang? Sinariun muri sabun. Rek nyusuhan sugan. Alus satu daekan. Lain jeung nyusuhan mang, tapi jeung baja bati jareblok. Har. Ari jang Udin cager. Aya-aya wae. Sasatoang rek dikumah ku deterjen. Karunya atuh. Kumaha mun japotina pae? Doakeun memang samoga Japati Udin panjang umurna supaya tiap tahun bisa ulang tahun. Lumayan pan lamun aya nu ngado jeung nu ngaplok mah. Udin. Anterkeun abdi, anterkeun. Mana kopina itu? Anterkeun ka pajajaran. Kopina. Anterkeun abdi, anterkeun. Oleh ge ke pasaran. Pulangkeun abdi, pulangkeun. Kumaha kan? Barang siar teh hasilan. Ampuramun, akang teu poeum teu hasilan pisan. Tapi saukur jang jajan budak mah nyamawa we nah aya 20.000 ya ge menang sawareh ewang jeung isi sarokes ieu teh sakieu teh Kumaha atunya? Makana isukan teh geus janji rek mayar hutang ka warung. ya kumaha deui atuh da ka warung masa saduh heula we da geus aya moal burung kudu teu dibayar meureun Ari kitu teh mah bisa sasadu. Kan eta we ngomongna sok keurin letah. Ari jalid janji teh. gampang mau ngeureun letah mah coplokeun heula we untuk palsu mumun ngaralaluasa letahna Siapa mah? Itu serius ieu mah sok sajengkeun deui we. Nah, ditinggalikeun teh juga bingung kitu, Din. Nyaeta Udin ge keur bingung. Nah, kunaon kitu, Din? Nyaeta Udin nuju bingung carikan we kusima. Matak disarekan ku si Ima oge meureun Udina bangor wae meureunan. Udin mah teu bangor, Bu. Tara bangor Udin teh nya, tapi meureunan matak kitu oge tara ngawaro ka si emanya. Nyaeta Udin teh dititah wae nganjung ku si Ma. Sedangkan utang si Ma teh geus numpuk. Jadi tukang warung teh nyarekan wae ka Udin. Jadi Udin teh kesel. Oh, gitu. Ja pantas atuh kitu mah Udin. Geus enak mah Udin balik we lah. Untuk ngedilamunan, geus balik damal dicarekan ku masuk ayeuna balik we.